Urang lamun nyaritakeun ibadah per detik ingat ka Gusti Allah, bangun hese padahal itu. Lamun ku urang dipraktekeun, ieu awak kemudian di jero aya ruh, di ruh teh aya lelembutan-lelembutan, dipraktekeun. Set kadang-kadang siga nu hese padahal henteu. Ieu carita ibadah. Urang lamun can belajar mah ibadah teh hese jasa. Lantaran ngaji Quran teu datang ka kolbu, zikir teu datang ka kolbu. Tapi ketika orang belajar ibadah ka Gusti Allah, ngaji Quran asup ka jero hate lain sakadar asup ka jero hate, kana sirrun min asrillah. Zikir kitu keneh, ngaji kitu keneh, mun urang geus ibadah datang ka sir, bakal lazat, bakal ngeunah. Kukula dibere bayangan kieu heulanan, Gusti mata nu Gusti sanes nu abdi, abdi bentak dibentakeun ku Gusti, ningali alam dunia na nu Gusti dikiceupkeun dibentakeun ku Gusti sanes nu abdi, nu Gusti abdi man katitipat ulah di aku ya mata Gusti, ieu ceuli teh nu Gusti sanes nu abdi ditip-tipkeun ka abdi, kuari abdi boga dedengean nang Gusti ieu teh ngadenge teh. Aya jelema nu dibere dedengean isuk pageto dicabut dedengeanna ditorekeun ku Gusti kebe jadu Gusti nyanggakeun sadaya-daya abdi bisa ngadenge ieu adalah ku Gusti, ieu ceuli sanes nu abdi nu Gusti. Kitu kede irung, sungut, beteung, dubur kubul suku, leungeun, kolbu Gusti, hate sanes nu abdi nu Gusti. Disagedengeun eta aya lelembutan sanes nu abdi nu Gusti. Tak ieu teh abdi ngawujud jadi abdi teh ieu teh nang Gusti, diayakeun ku Gusti, dieuweuhkeun ku Gusti. Abdi henteu ngaku ulah di aku diri urang. Mulai lamun urang teu ngaku ka diri urang peureum, set urang lempang ngadenge suara seakan-akan cek Gusti Allah kadengen teh eta sorak kadenge nang saha eta ngadengekeun nang Gusti. Ai ceuli nu saha nu Gusti, ai ngadengena nu Gusti. Haju kusia di aku teh henteu salila urang ngaku moal bisa hiber, tapi lamun urang geus teu ngaku hiber bakalna. Mata sia neuleu nang saha nang Gusti, kusaha dideuleukeunna ku Gusti. Haju sia boga perasaan ngamiliki eta ka mata henteu, nu saha eta mata nu Gusti. Lamun urang boga perasaan mata nu urang jauh keneh ka Gusti Allah, dicoplokeun ku urang milik urang lain nu urang, ieu mata lain nu urang, ieu ceuli. Mulai geura urang salat bakal indah, usolli fardhal maghribi salasa rakaati mustaqbil. Cak Gusti ainu usolli saha abdi blon nu usolli saha abdi nangageurakeun saha Gusti, sorakna nu saha nu Gusti, ai sia ngahareup ka saha ka Gusti, eta hate sia mencrong ka aing nang saha nang Gusti, ai siana mana eueuh ngan Gusti beung kul hiji. Tah mulai ngeunaheun ge salat Allahu akbar, baca Quran Fatihah alhamdulillahirabbil alamin. Henteu urang perasaan aya nu ngagerakeun rasa. Tah lamun geus kos kitu luhur, keur carita jelema luhur, ieu mah keur carita jelema luhur lantaran geus teu di aku diri sorangan teh, nu di aku teh hiji be Allah. Kakarak cak Allah lantaran sia geus bebeneran pasrahna ka aing, hayang ka mana sia kuari? Hayang ta Mekah, dideukeutkeun Mekah. Tah Mekah wih jauh urang ngalengkah ka dieu bus aya di Mekah. Ayo sia moal bisa balik sia diancam ku Gusti. Ngalengkah ka Mekah salengkah. Di Mekah hayang ka mana deui sia? Hayang ka Hollywood. Neuk naon segala ka Hollywood segala. Bejana loba bintang film di Hollywood mah. Wah, diragakeun di laut sia ku aing cak Allah. Eta lah jelema luhur. Nu mentak ka Banten salengkah. Masyaallah.
ka Cirebon salengka. Nah lobalah jelema anu ka Mekah salengkah ka Mekah. Ieu mah carita lamun aya jelema diangkat jadi wali Allah kemudian ke Mekah salengka nyana encan daftar munggah haji secara syariat, padahal nyana bisa ke Mekah salengkah bahkan lain sekali mungkin 2, 3, 4 tahun ilu nyana wukuf di padang Arafah tapi encan melalui syariat. Apakah manehanana engke di akhiratna moal katanyaan apa katanyaan tetap bakal katanyaan mun nyana geus istitoah teu ngalaksanakeun secara syariat tetap disiksa. Sanajan nyana bisa ngalengkah tetep we kudu daftar bae. Jadi teu meunang ngalengkahan syariat kudu make syariat bae. Mentak indah jasa lamun baheula urang belajar syahadat di Makolot. Nah bangsa Haji Royani, Teki Royani belajar syahadatna di Makolotna di Bapakolotna baheula. Aya kieu kan? Ari rukun Islam eta aya 5 belajar rukun Islam gitu lain syahadat. 1 syahadat, 2 salat, 3 zakat, 4 puasa, 5 munggah haji, lamun kawasa tur aman di jalan. Aya geus gituan kan? Aya geus gituan urang baheula mah. Kuari mah eueuh. Kuari mah eueuh. Barang kieu Golkar nu magahan eueuh kitu. Heran. Baheula mah takos kitu tah. Ari gande. Hari rukun Islam eta aya 5, 1 syahadat, 2 salat, 3 zakat, 4 puasa, 5 munggah haji, lamun kawasa tur aman di jalanna. Aya kos kituan baheula mah tah. Keur ieu mah urang saomong-omongna we barang dibukaan ku kula di kitabna jijah heueuh horenganan. Eta dihijikeun ku kolot baheula mah. Nu mantak ulah kaget lamun Kiai Jaeni benda kerap nyana mah geus teu ngawajibkeun ka Mekah. Kula waktu masantren di Garut, Abah almarhum osok ngajak ka Kiai Garut, zarah ka Cirebon, ka Mama Jaini benda kerep mumpung aya. Sakali ke selang 2 tahun ke Garut deui, berangkat deui ka Garut aya keneh Mama Jaini. Salah sahiji obrolanana teu wajib ka Mekah cek Mama Jaini. Didinya ngobrol para kiai kula mah budak pan harita ngadengekeun bae kiai nu mantak teu wajib kunaon kiai pan teu aman di jalana maksudna teu aman jatuh perang lain perang cek Jaini teh eta pamarentah nyieun teu aman ka rakyat sebab ari kuduna mah meureun 10 juta kunaon jadi di 15 juta tah eta teu aman di jalanan. Mantep eta kos gitu. Mantap kuari mah leuwih teu aman sebenarnya mah. Teu aman jasa 1 jiwa 1 juta di zaman Pak Harto naik 2 juta. Kuari bejana geus 3 juta. Terkumpullah kuari dana sosial teh ya sabaraha triliun kana hajagos. Nyana nu nyahoan tah. Ber 70 triliun. Coba mun dibikeun ka urang curug. Aju pakai meuli cendol guyang urang diri 70 triliun Gusti Allah nu agung Masya Allah dek dikamanakeun eta duit encan anu di kabupaten encan anu aya di provinsi eta lah Mama Jaini mah nyaritakeun teu aman di jalana nu teu penting dipuatkeun ka dinya ahli tasawuf ahli Allah nu bisa hiber tedaikeun ka Mekah melalui kos kitu. Ieu keur carita perbandingan jelema urang anu bodoh jeung batur nu pinter. Dina rukun Islam ngabahasakeun mun kawasa tur aman di jalana horenganan lain peperangan bae termasuk aya korupsi-korupsi di jamaah haji. Eta termasuk teu aman di jalana kos kitu. Orang jalan sugan teh jalan kapal. Orang jalan eta tah. Atuh coba bae bayangkeun nini-nini jeung aki-aki hayang ka Mekah ngajual buruan, ngajual embe, ngajual kotok jeung anak-anakna. Kunaon depag anu buncir beteungna. Sedih jasa nini-nini mah ngajual anak kotok aing nya meuli mio. Mun ku urang tah teu aman di jalan kos kitu. Nah iyalah jelema lamun bisa hiber ke Mekah kemudian encan daftar haji secara syariat tetap nyana can gugur uhdatul amrina tetap bae di akhirat bakal ditanya ketika nyana geus istitoah
dan lumantak ulah pakai main-main ibadah haji mah lantaran bener-bener ngagugurkeun uhdatil amri. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, mun urang nyaritakeun jelema nu luhur pangkatna bisa hiber kos Maulana Hasanuddin. Syekh Maulana Hasanuddin teh dibawa ku Syekh Syarif Hidayatullah ka Mekah, diasupkeun ka dieu ka kantongna. Ayo ka Mekah hiber. Urang nyarita hiberan gitu asa di alam mana gitunya. Sebab urang mah boro-boro hiber naik angkot ge betus deui sial. Boro-boro hiber. Aduh. Teh Maulana Hasanuddin datang dari itu ditawajuhan cuman 3 la ilaha illallah ulah napas dikaluarkeun ku Syarif hiber. Dibaca punyana 3 la ilaha illallah di Mekah hiber datang ke Banten. Mantap coba ente kuari geus beres pengajian geus perem maca la ilaha illallah coba kikituan kabehan kikituan cek polisi dihareup udah aredan kabeh tah naon tuh ieu barang ngaji di ki uci jadi aredan kieu ieu mah keur carita Syekh Maulana Hasanuddin bisa hiber hebat amat. Urang mah nyarita hebatna doang lalakona heula. Emang kumaha Syekh Syarif Hidayatullah bapak Syekh Maulana Hasanuddin ngutus Syekh Maulana Hasanuddin ke Banten. Begitu datang ke Banten Syekh Maulana Hasanuddin ngisingna sabulan sakali, pamajikanana ngisingna saminggu sakali. Coba panjikan Rusdi ngising per menit, semenit ngising dekir maca Qur'an tuh bae aku ngising bae. Eta batur basa minggu sakali ngisingna zikir ka Allah, baca Quran ka Gusti Allah, tafakkur muraqabah ka Gusti Allah. Cek Maulana Hasanuddin ka pamajikanana dek irha ibadah lah ngising saminggu sakali. Hei ceknya nata mah lain ibadah kos kitu mah. Ta eta teh diomong kitu ku salaki ditingkatkeun jadi sabulan sakali ngisingna pamajikanana Syekh Maulana Hasanuddin genep bulan sakali. Nu mantak begitu nyaritakeun hiber kaharti atuh. Coba bangsa tatang berat ku beuteng pan. Deuk hiber kumaha atuh? Atuh komo ieu mah ieu. Wah. Anu batak dekala liber kumaha urang. Masyaallah hese urang bade hiber teh lantaran di mana bae dahar nginum kurang dahar bae haju bae mata kicep. Wah ieu budak asana teu kudu tembak paeh ieu budak. Orang caritakeun hiber Syekh Maulana Hasanuddin pantes lantaran teu dahar teu nginum hiber teh ya ampang pamajikanna sabulan sakali. Pamajikan urang lamun diomong ku urang, "Weh, sia dahar bae wayahna atuh sakali sapoe sakali atuh daharna ulah hayoh bae." Asana lain masalah pae pepegatan. Kalah ekos kieu mending balik bae jeung abah ya keneh. Syekh Maulana Hasanuddin pamajikanana diomong gitu nurut ka salaki kunaon pamajikan urang haju ngabiringan teu nurut ka salaki heran jasa. Masya Allah nan mantak lamun boga pamajikan teu nurut di bawah ibadah neangan deui nyandung sademo besar-besaran. Da ieu mah geus ulah carita kos kitu urang tingkatkeun bae ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Eta majang sakadar barometer bebe horenganan lain lalakon nu mantak ditaluturkeun ge dizarahan datang ka ayeuna horeng teu sambarangan. Masya Allah lain lalagaan horenganan ibadah encan dicaritakeun tentang nyebrang di lautna, encan dicaritakeun tentang balap jeung Syarif Hidayatullahna jeung abah balap jangan mah jeung kolotna ge. Ayo urang paheula-heula ka Cirebon cek abahna so amat sih ya. Ah itu saya sepir anak, anak tinggal anak, cikana ada lain deui kuari mah ya. Jadi bisa diukur ku Syekh Maulana Hasanuddin. Ieu mah keur carita batur nu laluhur istimewa jasa. Nah kitulah batur ibadah tah. Urang mah ulah nyaritakeun zuhudna, qanaahna jeung tapana. Hiji bae urang sebagai kiai, sebagai ustad, sebagai tokoh agama, hiji bae tapa ulah ngadahar duit pamere pamarentah sakitu geus hebat biasa.
sakitu geus hebat jasa ulah ngajukeun proposal ieu geus sakitu ge geus boh hibar be pokona mah geus tak ieu di akhir zaman urang nyaritakeun Syekh Maulana Hasanuddin nyaritakeun Syekh Maulana Yusuf emang kumaha kitu lain lalagaan ibadahna geus luhur teuing tah mah urang mah kuari ulah ngadahar duit ti pamarentah bae geus jadi wali teh budak coba pangnangankeun di Curug coba tuh sia mah haju sentimen dasarna geus ngaueuhkeun ti heula bae ye sok sambarangan tah ieu geus urang ulah pake lalagaan sebab kabelah dituna ieu makin ciut agama sebab hiji Mahmudul Maqasidil Wara dina Alfiyah pan geus dijelaskeun beuki Ibnu Malik pohara jasa pan betna eta ka Mahmudul Maqasidil Wara anu terpuji maqasidna adalah waro teh apik kalau urang geus apik bakal katempo kabelah dituna si iki sasalaman kudua bae katempo silih toel sasalaman atuh katempo haju ngarenjak kitu teh budak asana aya meureun rasana tuh bakal katempo urangna ulah hayang luhur tapi urangna apik sesuai jeung aturan Allah diangkatlah derajat ku Gusti Allah ilmuna akur amil ilmuna akur jurumiyah ilmuna akur fathul muin ilmuna akur muntajwid dama tapi kunaon sih dengungna lain sebab eueuhna naonan di jero hate hiji Allah subhanahu wa ta'ala lamun urang ningali kahiji ucapan nu pernah diucapkeun ku Kangjeng Nabi urang bunga luar biasa cek Kangjeng Nabi kullu ummati yadkhulunal jannah sakabeh umat kaula bakal arsup ka sorga masya Allah pan eta bahasa lain lalagaan sebab cek santri mah aya kulna mun ditanya ka kiai di dieu anakalana bisa anakalana poho mantap mau ditanya besi kebenaran poho kul teh aya kul jame aya kul majmu ieu bapal kulna teh kul jami kullu ummati yadkhulunal jannah sakabeh umat kaula bakal arasup ka sorga lamun bahasa sakabeh termasuk urang Curug termasuk si Junaid nu di Curug ka sorga bae beuh pohara bunga luar biasa tinggal urang bersyukur ka Gusti alhamdulillahirabbil alamin cek Kangjeng Nabi ilaman aba kecuali jelema nu embungeun ka sorga jadi satungtungnya na hayang ka sorga mah diasupkeun bae ku Kangjeng Nabi ka sorga ilaman aba kecuali urang Curug nu embungeun ka sorga moal ka sorgakeun tah mah mun embung ka sorga moal kabeh ka salorga nur jeung pamajikanna jeung keluargana jeung mitohana ka sorga Kyai Haji Fadil berikut jeung petilu-petiluna ka sorga kabeh geus pokona mah urang Curug nu ka Golkar ka sorga geus kabeh heulanan lah pokona mah ka sorga baheula ngan aya nu embung ka sorga urang Curug model eta sakitu abring-abringana ka sorga nya nama embung. Qalu cak sahabat waman aba ya Rasulullah saha si numbung ka sorga ya Rasulullah oh cak Kangjeng Rasul man ata'ani yadkhulul jannah jelema anu nurut ka kaula bakal asup ka sorga waman asani fahuwa man aba jelema nu teu nurut ka kula etalah nu embung ka sorga tuh. Jadi jelema anu nonton TV diparentah ku Kangjeng tante nyana hayangeun ka sorga tak embung jelema nu ngeridit eta dititah teh ku Kangjeng Nabi
eta jelema nu hayangeun ka sorga teh embung bapak kolot sia kan aya oa tuh kuari mah kira-kira Kiai Padil di Curug loba nu hayang ka sorga teh loba nu embung tuh loba nu embung cak nyana cak kiaina eta sedia tuh boga kaisin sia eta ya Allah lobaan nu embung berarti geus kanyahoan urang Curug teh lobaan nu embung nu mabok di Curug aya nu zinah di Curug ambal aya bejana cenah ustad ge kamari pan zinah ustadna mui teh lain urang Curug mui nu zinah lain urang Curug itu lain atuh sia mending ngahuleng bae kaget bener tuh kan anu ngeridit urang Curug ambal aya eta jelema nu embung ka sorga sajeun teuing dihayang-hayang lantaran nyana teu akur jeung tuntunan Kangjeng Nabi berarti maksiat ka Kangjeng Nabi cek Kangjeng Nabi wa man asani fa huwa man aba jelema anu teu nurut ka kaula sulaya jeung kaula maksiat ka kaula etalah jelema nu embung ka sorga masyaallah kari naudzubillah min zalik wa min zalik sakabeh jelema umat Kangjeng diarasupkeun ka sorga kecuali nu embung ka sorga nu embung ka sorga nu teu nuturkeun syariat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lamun cek Kangjeng Nabi tadi man ata'ani yadkhulul jannah saha jelema anu nurut ka kaula bakal asup ka sorga nah di antara nu nurut ka Kangjeng Nabi jelema anu ngalaksanakeun parentah Kangjeng Nabi syahadat salat puasa zakat haji ieulah Nur Ustad Nur sareng pamajikanana dina tahun ieu rek ngaraksanakeun syariat nurut ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sorga berarti tadi geus dicaritakeun ku Ki Padil geus di ganjarana sorga jadi ieu kadeleuna doang ieu jelema padahal mah nyana makhluk sorga lamun nabrur mun haji tatang mah wallahu a'lam ya Allah ya Rabbi teh lamun tadi Ceki Padil gambaranana di Arafah teh adalah gambaran akhirat urang carita akhirat cek Kangjeng Nabi engke jelema dikumpulkeun jaga di akhirat jama'allahu al-awwalina wal akhirin Allah ngumpulkeun umat timimiti nu awal Kangjeng Nabi Adam datang ke akhir dikumpulkan kabeh yaumal kiamah di poe kiamat gambaran kos tadi likulli godirin liwaun tiap jelema anu cidra nu zalim pada ngabogaan bendera jadi engke teu kaliru di akhirat teh lantaran ngabogaan bendera masing-masing jelema anu ngridit engke aya bendera kredit ente lamun terus-terusan ngridit tuturkeun engke bendera kredit nu insyaallah bakal dibawa ku malaikat ka neraka jahanam alhamdulillahirabbil kene bae alhamdulillah sial teh budak anak buah Ki Padil likulli godirin liwaun masya Allah tiap kazoliman aya bendera lamun tadi kredit ngabogaan bendera kuari jelema anu zilah ge ngabogaan bendera singa de Ki Padil di ditu ulah neangan bendera Golkar bendera pati Allah di ditu mah geushan datang ka kuari dong bendera Koskarar itu mah tang singa datangnya aduh Masya Allah rempan kalau mau ke kiai di ditu aing mau bendera na eueuh cenah emang neangan bendera naon PDI aing mah
sebab aing milih Jokowi pan kamari. Aduh, aya bendera likuli godirin liwaun, masya Allah. Nu jelas kabeh pada ngabogaan bendera-bendera. Bahkan geus puguh godir mah ngabogaan bendera. Dijelaskeun deui ku malaikat. Cek malaikat, hadza liwa'u godoh Fulan bin Fulan, dijelaskeun ngaran-ngaranna. Masya Allah, pan urang izin jasa. Junaid, curug maju. Si Junaid maju. Iya bendera saya Ned. Aya ngaranna di dinya. Kredit Mio tidak selesai. Junaid bin Miing, wah aya di. Masya Allah, nuzinah aya benderaan, aya ngaranan Fulan bin Fulan. Ya Allah ya Rabbi, nu korupsi maling aya benderaan, anu mengkhianati jelema aya benderaan, aya ngaranan Fulan bin Fulan. Masya Allah karim. Gusti Allah ngeri luar biasa. Saat ngeri anu luar biasa, masing-masing bendera jelema berangkat. Jol be aya Baitullah. Gusti Allah nu agung. Dirarangkenan dihias Baitullah teh. Perhiasanana nu indah, hiasan anu indah rarangken anu pohara hese nyaritakeunana. Diteundeun di panghareupan, setiap jelema ningali ka eta Baitullah, malaikat Jibril langsung ngutandangna teh. Cek malaikat Jibril, ayuhan nas, wahai manusia, nu baheula keur di alam dunia pernah muteran ieu Baitullah, geura baris di dieu di hareupeun Baitullah, urang berangkat menuju jannah surga. Indah jasa. Nu sababaraha kali ka Mekahna di hareup. Nu sababaraha kali ka Mekahna di hareup. Tapi nu sababari ka Mekahna ge aya nu neangan duit mah di tukang tetep. Itu kan calo haji. Datang jadi calo haji ku. Tapi tetep tah milu maksudna ngan di tukang. Milu ngan di. Dihareup nu sababaraha kali munggah haji terus. Kebelah dia ke terakhir aduh sakali di pangtukangan babarengan jeung eta teh nu bisnis lumayan tukangnya daripada henteu lumayan begitu geus aya kabeh di hareupeun Baitullah malaikat Jibril nyurtil ieu Fulan bin Fulan minggir maneh pan mardud. Ieu sia Junaid urang mana curug deuleu surat-suratna mardud sia. Ieu saya si Miing mardud. Ieu kumaha ieu? Oh, ieu Nur Hadi mabrur. Nya nama mabrur. Ieu saya Rusdi mardud. Mardud milih Jokowi mardud. Ya Allah ya Rabbi sentimen teman bener. Nah iyalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, aya hiji kaindahan di akhirat ketika timbul bendera-bendera godir-godir. Timbullah Baitullah dirarangkenan dihias diiring ku jamaah haji nu mabrur nu tadi teh al hajjul mabruru laisa lahu jazaun illal jannah. Haji mabrur eueuh deui balasanana kecuali surga. Di akhirat ditembongkeun ku Gusti Allah melalui pengiringan Baitullah tanpa dihisab deui. Indah jasa. Ya Allah nu ngantak man hajja hijatan sahaja lama nu munggah haji sakali ada fardahu ngalaksanakeun fardu saumur hirup sakali.
Wa man hajja saniatan jelema nu munggah haji 2 kali daya narobbah ngahutangkeun ka pangeran tagih ka di akhirat. Gusti, mana bayar? Naon? Abdi munggah haji 2 kali. Bisnis ya mah hajina. Geus dibayar pan ku aing make Innova. Wa man hajja salisatan jelema nu munggah haji 3 kali ulah ditanyakeun deui geus 2 kali bae urang geus sarua haji ngahutangkeun ka Gusti 3 4 5 ulah nyaholah cek Gusti Allah engke bae di akhirat ku gede-gedena ganjaran ibadah haji. Gede amat sih kiai eta ganjaran ibadah haji. Nu mantak gede cak Kangjeng Nabi, al hajju ahadul jihadain. Haji adalah salah sahiji 2 peperangan, 2 jihad. Hartina jihad teh ngalaksanakeun ibadah seluruhna dikorbankeun. Urang lamun ningali perang geus mah biaya, geus mah kitu materi, geus mah kabisa, geus mah harta, geus mah ninggalkeun segala rupa nyawa tarohana. Eta jihad fisabilillah. Eta jihad pohara jasa. Iya ibadah haji geus sarua. Nu mantak careurik teh sabenerna mah lainna naon eta. Toko ditinggalkan Jak Nur ya Wadimor tadi pikiran tadi orang aduh ya lingkungan masjid imah rekan dan lain sebagainya karena dek ibadah haji ditinggalkan sanggup ninggalkan imah sanggup ninggalkan keluarga sanggup ninggalkeun aya anak nu leutik keneh cocokan urang da indungna mah meureun dicooyeun ke di ditu anak ditinggalkeun ikan sanggup ninggalkeun sagala-galana hanya untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ieulah ahadul jihadain. Mangkaning ka Mekah mah kapan lain sambarangan make duit daftar lagi 2 juta 20 sekian aja nungguan anak yang 10 yang 13 tahun bolehlah salila eta terus bae pan ngadi manasik datang ka pohoan deui ngadi manasik ya 13 tahun mah kebal teuing tungtung namang ke toap lain ngencakeun ngatuhukeun ja poho dibalik tuh ya ahadul jihad berat ibadah haji. Di pasar Kemis aya nu sugih jasa zaman almarhum Abah, zaman almarhum kula letikeun nu sugih lah ketika dititah ka Mekah tetep bae embung asal dititah ka Mekah embung kunaon sieun paeh cak nyana mah meureun teu ka Mekah ge moal paeh meureun cak nyana jang modar-modar oge sieun paeh berarti nyana teu sanggup. Kula ke tahun 90 genep begitu datang ke Pondok Gede langsung berangkat aya 2 pasang jamaah haji urang Bandung menggugurkan keberangkatanana lantaran sieun naik kapal. Sieun naik kapal teh jadi teh mah duaan urang Bandung kadana ge lain urang Curug mun urang Curug digantung ku aing di ditu asana anak buah Tatang masalah ya teu lain urang Bandung. Masya Allah karim eta ka Mekah teh horeganan lain lalagaan jihad fisabilillah mentok ganjaranna eueuh di sorga aya deui nu jihad eta adalah mondok masantren tah eta teh sarua jihad fisabilillah beuh eta jelema budak umur 16 17 18 atawa 20 tahun bebeja ka abahna ka emana mondok bae lah emang kunaon sebab sekolah geus teu ditarima sial berarti mondok runtuk teh budak aya nu kieu ye bebeja ka kula kiai kula masantrenkeun anak alhamdulillah sabaraha boga anak bapak 4 cenah nu hiji geus jadi insinyur alhamdulillah nu kadua jadi sarjana nu katilu masih kuliah di Trisakti ieu nu kaopat dipasantrenkeun bae lah kiai emang kunaon teu maju-maju cecekna otakna belet jasa ieu mah budak geus mondok bae lah jakna sararial dek maju kumaha ieu agama nu petot di baka pondok aduh
Ayo ngaji Quran lagi teh bener deh ja petotan. Kita hana sirata. Horeng suing. Nah nu jelas masantren eta sarua jihad keneh bayangkeun ku ente jakula mah sedih budak daek masantren sedih hate sedih bunga bayangkeun bae aja lah datang ka imah geus kadeuleu bae kopiah dengdek can bisa make kopiah tuh garage endek jadi santri karak endek aju bajuna ge geus sepuguh artis lain pan nama santri lain terus maka samping ngejingjet kene tas ditenden di hareup jeung bungkusan aya bungkusan naon karang-karang dus moal jauh lah geusina geus nyaho bae kula kajen kokoba ge jauh urut kula teh mah cakate ambu ieu budak mulia amat ninggalkeun lembur ninggalkeun babaturan ninggalkeun keluarga hanya ndek ngaji amil ndek ngaji jurumiyah Masya Allah mulia amat ya budak ditanya saya di mana abdi ti Rangkas Bitung bu jauh amat ya di Rangkas Bitung ya Masya Allah dek naon ka dieu ngaji bener teh sia coba kadal ngaji moal ya budak babejana mah di mana dek ngaji datang ka dieu main HP bae asana ya budak ya santri kuari teh gangguan HP baheula mah nalar amil nalar jumia kuari di sisi pondok sial murid aing kos kunti anak bae ya baheula mah nu seri sorangan teh kunti anak ieu di sisi pondok wah bener ya budak teu beres ai anak Kipadil mah anak buah Kipadil teu aneh emang jeung nyanan ge hihihian bae ya rusak ya kuari HP Masya Allah nah ieu keur carita kajeun heula eta mah kosit tapi mulia daek berangkat ti imahna ka pondok pesantren ninggalkeun lembur ninggalkeun babaturan ninggalkeun keluarga be dek pesantren lain jihad sinaon aju mending mun dibere duitna gede saeutik geus basa saeutik cak kolot ulah balik-baliknya asal modar di jalan teh budak jihad fisabilillah Masya Allah ieu kuari santri alhamdulillah di Cilok Jerauh di Rangkas Bitung di Labuan aya kemudian Cianjur Sukabumi Garut loba Bandung aya nu ti Jawa kemudian atuh aya nama ti Sumedang aya ti seberang aya di seberang di Sumatera Jararauh ieu nu kuari Cirebon aya pokoknya mah keur carita santri mah loba bae adapun ngarajina mah wallahu a'lam sebab marawah HP kabeh ge namun ditanya amil mah jeung jurumiyah teu bisaeun tapi lamun ditanya perkembangan dunia nyaho nya pokoknya Jokowi mah eleh ku santri mah Jokowi mah teu nyaho santri pinter santri mah santri blow on ieu jihad keur carita jihad balikan deui al hajju ahadul jihadain haji eta salah sahiji jihad lantarannya teh beratnya seperjuangan anak geus mulai berangkat ninggalkeun lembur keluarga harta dan lain sebagainya sarua jeung di jero hatena cek ahli munazarah mah kieu Gusti abdi siap ninggalkeun lembur ninggalkeun keluarga ninggalkeun harta teu ayana naon hanya hayang karidwan Gusti nyanggakeun sadaya-daya abdi terek berangkat menuju ridho Gusti lamun lain parentah Gusti abdi embung kudu ninggalkeun lembur tapi lantaran Gusti marentah ka abdi imah nu sakieu mewahna pamajikan enaon kitu ngaran babaturan nu sakitu lobana harta nu sakitu dikukumpulkan nyanggakeun ka Gusti ku abdi rek ditinggalkeun hanya untuk mendapatkan ridhomu ya Allah mun dibahasakeun sarua jeung kitu geus berangkat geus teu aya naon-naon di dieu ka pondok gede mah kuari mah lain pondok gede Tangerang mah Bekasi
Kok bisa ke Bekasi? Mahal kontrak mah. Pondok Gede Bekasi rada murah. Eta ku sakitu bae ge cek urang mah tong geus padil. Nah, kumaha saeutik mah ngeunaheun kan di Pondok Gede mah di ka Bekasikeun ku hari. Nu untung Haji Salim eta. Asep na kunyana eta. Berangkat ka itu. Ti dieu ka Bekasi masih inget ke imah segala rupa. Mulai naik kapal rada poho. Barang neuleuh pramugari poho total we geus total sebab nu dicurug mah teu bareurem diwirna jeung teu seungit barang manggih bidadari di ditu di luhur kapal. Waduh, Masya Allah, luar biasa. Tanya SMS na nomor sabaraha sih? Tungtung nomor lain ibadah maksiat. Iya tatang tah minta nomor SMS pramugari hari itu. Iya bah dipoto di kapal ya. Iya bloon ya. Iya jangan di pramugari dipoto. Begitu beres datang ke imah, Pak Baji kalau marah. Ini naonan beribu datang ke kuari ge can anggeus ributna. Gara-gara dipoto jeung pramugari. Ente gosip asli. Ulah pajar gosip tah beneran tah mah. Aduh, ibadah beak kabeh geus ku popotoan jeung bidadari. Keur carita datang ka kapal poho, turun di Jidah geus poho kabeh. Sebab naon? Rindu ka Baitullah. Masya Allah. Begitu datang ke Mekah, hayang gegeraan ka Baitullah. Ieu mah meureun gelombang awal Madinah. Gelombang awal kan? Madinah heula berarti ziarah ka makom Kangjeng Rasul. Kuari kerame-ramena lantaran makom Kangjeng Rasul teh diteken ku Wahabi tekan ku Nasrani jeung Yahudi supaya dipindahkeun ka Bake. Turki, Mesir, Irak, Iran, Maroko dan sekitarna wabeh geus datang ka Saudi Arabia dengan satu bahasa. Ini bukan urusan Arab, tetapi urusannya urusan umat muslimin dunia. Ternyata batur sangat peduli karena di urang presiden kos kieu teu aya embut, teu aya ciak. Baheula mah keur presiden lain nu ieu mantep. Tapi barang pilihan si Rusdi kos kieu. Eueuh. Kopeahna ge nyekrek di mana meureun. Nah, datang ke Madinah ziarah, kemudian ke Mekah, nu jelas manasik haji nama geus diaji, kuari mah tinggal berangkat ke tanah suci hayang geura amprok jeung Baitullah. Sebab rindu jasa ka Baitul boro-boro nu encan. Nu enggeus hayang neuleuh deui ka Baitullah. Indah jasa. Lantaran boro-boro tawafna neuleuhna doang urang ka Baitullah mah boga ganjaran 20 derajat. Nu mentak Mang Nur datang ke Mekah mah nomor kahiji tawaf. Ulah salat heula tawaf. Saenggeusna tawaf capek karak salat. Saenggeusna salat capek karak diuk neuleukeun Baitullah. Neuleuh Baitullah bae neuleukeun. Neuleuh bae urang ka Baitullah tak diukna posisina supaya neuleuh Baitullah. Kula bareng ta jeung Haji Supendi tanu di tukang Pamuji, Haji Rosidi, Haji Agus di Mekah teh sok nuturkeun kula bae. Nah aja diukna supaya neuleuh ka Baitullah. Kula mah biasa bae lalaunan salat dan lain sebagainya. Sugan kula mah nyana neuleukeun Baitullah. Di tukang karang isi ka mana batur aing modar kabeh malor kabeh sakiana cak Haji Pendi teu kuat cenah sakiana teu kuat paling parah Haji Pendi parah tamah moal salah duit nu pake setorna kajen kukumaha ge duit karung oplos datang ka ditu lah tunduh bae tunduh. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, urang mun carita ganjaran geus hese nyaritakeunana di Mekah mah ganjaran teh. Lantaran salat bae ge 100.000 atuh diganjarna.
urang lamun sodako saperak diganjar 100.000 kabalikanana maksiat ge sarua bae. Urang di dieu ngomongkeun hiji tapi di Mekah mah ngomongkeun hiji urang teh dibayar 100.000 sarua bae. Mantak sing hade urang ngalaksanakeun ibadah haji mah dina Quran ge geus dicaritakeun hiji ulah ropas ulah jadal geus dijelas-jelaskeun ku Gusti Allah lantaran etalah anu sering berlaku di Mekah ya ropas ya jadal ulah. Gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ieu mah kaindahanana ketika engke di akhirat urang teh masing-masing bendera nu bagus aya dina Al-Qur'an dina surat Zumar dijelaskeun wasiqal ladzina taqau ila jannati zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Bahasana wasiqal ladzina taqau ila jannati zumara digiring jelema-jelema anu takwa ka Gusti Allah ka surga zumara rombongan-rombongan kapilah-kapilah. Berarti kan ngabogaan bendera masing-masing. Kangjeng Nabi lah anu ngaluarkeun bendera hiji-hijina mimiti bendera Siddiqin dipasrahkeun ka Sidina Abu Bakar Siddiq. Selanjutnya bendera dipasrahkeun ka Sidina Umar. Selanjutnya Sidina Utsman, selanjutnya Sidina Ali. Terus kadieuna bendera. Terakhir adalah bendera ulama sholihin. Masya Allah. Mantak sing hade kuarina wauhan lah kiai-kiai Golkar. Supaya di akhiratna nyana ngahiji jeung bendera Golkar. Ka mana tah kira-kira bendera Golkar asupna ka mana kira-kira? Ka surga apa ka neraka? Tuan ingin ngajawab lantaran aya masalah di dia. Oh masalah sih, jawab baik sih. Sekali deh bendera Golkar ka surga apa neraka? Tolol sia, wanian teh. Aing mah toser doang. Siapa ulah caritakeun kos itu nu penting mah tadi urang ulah kos kitu bendera nu dibikeun ku Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bendera dunia mah bendera lalagaan tama sabirajang neangan duit doang atuh efekna tetep ke akhirat. Gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, lamun likulli godirin liwaun sarua bae nu bagus ge ngabogaan bendera. Di samping nu bagus ngabogaan bendera, nu goreng ngabogaan bendera menuju tempat masing-masing sesuai jeung benderana masing-masing. Jamaah haji mah nuturkeun Baitullah menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan nu geus ka Mekah hajina jadi nu mabrur. Nu can ka Mekah mudah-mudahan ka Mekah. Tur sanajan teu ka Mekah mudah-mudahan urang boga ganjaran kosu ka Mekah. Sebab bahasana ge mabrur. Ai mabrur teh sesuai jeung syaratna. Ngaranna mabrur. Cirina ayarji'a khairon mimakana balik ti Mekahna leuwih bagus tibatan sancan ka Mekah. Ai mabrurna mabrur mah sesuai jeung syaratna mabrur ngaranna. Adapun makbul jeung teu makbulna urusan Allah. Kos kieu lamun aya hiji awewe nyayur asem. Tah ieu sayur teh aya syaratna sayur asem mah make bawang saeutik, cabe saeutik, tarasi, laja. Eta persyaratan nyayur asem. Eta mun akur jeung syaratna mabrur ngaranna. Lamun aya jelema nyayur sayur asem kemudian make koneng di kalapaan. Ieu mah teu mabrur ngaranna. Lantaran teu akur jeung syaratna. Tapi urusan makbul nama kapan urusan salakina. Salakina mantes di kantor, salakina mantes di pasar, salakina mantes di ladang. Datanglah ka imah, disadiakeunlah ku pamajikan anak. Kak, ieu sayur naon? Sayur asem. Barang dideuleu ku pamajiku salakina. Bagus ya sayur asem. Lantaran mabrur. Aju di dahar ku salakina nya mabrur nya makbul.
aya deui begitu didele ieu sayur naon ieu sayur asem barang didele ku salakina ngan teu ngomong doang mesti marah kok sayur asem bisa make koneng kok haju di kalapaan kieu lantaran menghormati ke pemajikan tetep bae di dahar salah ge makbul bae bener teh tah mudah-mudahan bae urang sanajan kurang persyaratan makbul bae lah geus lah Masya Allah mudah-mudahan makbul bae atawa aya nu kieu deui begitu balik salakina ka imah disuguhan ku pemajikanna gara dahar ka haji barang didele sayur naon sayur asem keur teu harayang padahal mah mabrur eta sayur teh tapi salakina teu daekeun berarti nah ieu ge ibadah haji teh urusan makbul nama jeung mardud urusan Allah urang mah pokona ngalaksanakeun bae ulah kieu lah imah hararese jasa beusi mardud embung ka Mekah belon teu budak urusan mabrur jeung makbul urusan Allah sia mah ngalaksanakeun ibadah haji bae deuk mabrur deuk makbul berangkat minimal neuleuh bidadari di kapal sakitu bae geus sia geus ka Mekah geus mabrur da makbul aing mah teu nyaho mabrur teu nyaho makbul ngan aing di luhur kapal waduh disuguhan mantep ya tapi di Garuda mah kuari teu gareulis lamun ka Iran mah itu ka Mesir gareulis tapi ka Mekah mah kuari malah pramugarina urang curug belah ditu curug dia tan haji Fadil belah ditu curug korelet anya korelet anu geulis moal sakurang korelet wah hanteman teuing nah iyalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah adapun berangkat ke tanah suci macem-macem aya anu melalui ONH cara mengaji nur kuari reguler biasa aya anu plus aya anu semi plus 90 juta aya anu plus 150 juta aya anu plus 250 juta kuari daftar kuari berangkat 250 juta mun ente dek daftar ka dieu pokona duit ditampung nyaho teu berangkat plus rupa-rupa eta keur carita setor aya anu ka Mekah teh sanajan teu boga duit tapi aya nu mangmayarkeun eta geus min fadlillah kitanya hayang ka Mekah tentu lain hayang-hayang di boga duit atuh henteu hayang ki ka Mekah daek aya geura motok tah duitna min fadlillah aya anu ngawirid bae ngawirid wiridan eta gagah Bismillahirrahmanirrahim innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallam Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina kama barakna di wirid 4444 sapoe ngabudah hujan sia teh wiridan hayang ka Mekah tah wirid we ku urang engke aya ka modelan aya model urang Jawa Timur asli teh betah zaman baheula nganterkeun ka Halim Perdana Kusuma kemudian manehanana terus ngajajabkeun jamaah teu kadeuleuan asup ka jero kapal biasa bae teu kadeuleuan ngan teu boga kursi atuh teu boga nya teu bawa pisapan nya mah jadi di kapalna nangtung bae kajeun geus lahu masalah sakieu teu kadeuleuan berkat sholawat datang ke Jeddah biasa ke Mekah terus balik biasa ka dieu ngan pas balik pan ngantri paspor kabeh ngantri nama ban teu boga paspor atuh begitu ditanya paspor tangkep teu bisa balik batur baralik nya nama ditahan begitu diinterogasi langsung cerita bahwa nyana teh seperti tadilah perjalananna heranan orang Arab akhirnya dipuji orang Arab ge ta'ajub akhirnya dibalikeun deui tuh kan aya deui anu nyana dihareupeun imah di sisi jalan nyana pikiran hayang ka Mekah masyaallah jolet angin topan ka bawah datang ka Mekah
wassalam, selesai. Tetapi nu paling istimewa mah aya jelema nu deukeut jasa ka Gusti Allah, anu ibadahna lain per hari, lain per jam, per detik inget ka Gusti Allah. Urang lamun nyaritakeun ibadah per detik inget ka Gusti Allah, bangun hese padahal henteu. Lamun ku urang dipraktekeun ieu awak, kemudian di jero aya ruh, di ruh teh aya lelembutan dipraktekeun set kadang-kadang siga nu hese padahal henteu. Ikeur carita ibadah, urang lamun can belajar mah ibadah teh hese jasa. Lantaran ngaji Quran teu datang ka kolbu, zikir teu datang ka kolbu. Tapi ketika urang belajar ibadah ka Gusti Allah, ngaji Quran asup ka jero hate lain sakadar asup ka jero hate, kana sirrun min asrillah. Zikir kitu keneh, ngaji kitu keneh, mun urang geus ibadah datang ka sir, bakal lazat, bakal ngeunah. Kukula dibere bayangan kieu heulanan, Gusti mata nu Gusti sanes nu abdi, abdi bentak dibentakeun ku Gusti, ningali alam dunyana nu Gusti dikiceupkeun dibentakeun ku Gusti sanes nu abdi, nu Gusti abdi man katitipat ulah di aku ya mata. Gusti ieu ceuli teh nu Gusti sanes nu abdi ditip-tipkeun ka abdi, kuari abdi boga dedengean nang Gusti ieu teh ngadenge teh. Aya jelema nu dibere dedengean isuk pageto dicabut dedengeanna ditorekeun ku Gusti kebe jadu Gusti nyanggakeun sadaya-daya abdi bisa ngadenge ieu adalah ku Gusti, ieu ceuli sanes nu abdi nu Gusti. Kitu kede irung, sungut, beteung, dubur kubul suku, leungeun, kolbu Gusti, hate sanes nu abdi nu Gusti. Disagedengeun eta aya lelembutan sanes nu abdi nu Gusti. Tak ieu teh abdi ngawujud jadi abdi teh ieu teh nang Gusti, diayakeun ku Gusti, dieuweuhkeun ku Gusti. Abdi henteu ngaku ulah diaku diri urang. Mulai lamun urang teu ngaku ka diri urang peureum set urang lempang ngadenge suara seakan-akan cek Gusti Allah kadengen teh eta sorak kadenge nang saha eta ngadengekeun nang Gusti. Ai ceuli nu saha nu Gusti, ai ngadengena nu Gusti. Haju kusia diaku tante henteu, salila urang ngaku moal bisa hiber. Tapi lamun urang geus teu ngaku hiber bakalna. Mata sia neuleu nang saha nang Gusti, kusaha dideuleukeunna ku Gusti. Haju sia boga perasaan ngamiliki eta ka mata henteu, nu saha eta mata nu Gusti. Lamun urang boga perasaan mata nu urang jauh keneh ka Gusti Allah, dicoplokeun ku urang milik urang lain nu urang, ieu mata lain nu urang, ieu ceuli. Mulai geura urang salat bakal indah, usolli fardhal maghribi salasa rakaati mustaqbil. Cek Gusti ainu usolli saha abdi blon nu usolli saha abdi nangagerakeun saha Gusti, sorakna nu saha nu Gusti, ai sia ngahareup ka saha ka Gusti, eta hate sia mencrong ka aing nang saha nang Gusti, ai siana mana eueuh ngan Gusti beung kul hiji. Tah mulai ngeunaheun ge salat Allahu akbar, baca Quran Fatihah alhamdulillahirabbil alamin, henteu urang perasaan aya nu ngagerakeun rasa. Tah lamun geus kos kitu luhur, keur carita jelema luhur ieu mah keur carita jelema luhur lantaran geus teu diaku diri sorangan teh, nu diaku teh hiji be Allah kakarak. Cak Allah lantaran sia geus bebeneran pasrahna ka aing, hayang ka mana sia kuari, hayang ka Mekah, didekeutkeun Mekah. Tah Mekah wih jauh urang ngalengkah ka dia bus aya di Mekah, ayo sia moal bisa balik sia diancam ku Gusti ngalengkah ka Mekah salengkah.
di Mekah yang ke mana deui sia? Yang ke Hollywood. Deuk naon segala ke Hollywood segala. Bejana loba bintang film di Hollywood mah. Wah, diragakeun di laut sia ku aing cek Allah. Eta lah jelema luhur. Nu mentak ka Banten salengka, masyaallah, ka Cirebon salengka. Nah, lobalah jelema anu ka Mekah, salengkah ka Mekah. Ieu mah carita. Lamun aya jelema diangkat jadi wali Allah, kemudian ke Mekah salengka nyana encan daftar munggah haji secara syariat. Padahal nyana bisa ke Mekah salengka, bahkan lain sekali. Mungkin 2, 3, 4 tahun ilu nyana wukuf di padang Arafah, tapi encan melalui syariat. Apakah manehanana engke di akhiratna moal katanyaan apa katanyaan? Tetap bakal katanyaan mun nyana geus istitoah teu ngalaksanakeun secara syariat tetap disiksa. Sanajan nyana bisa ngalengkah tetep kudu daftar bae. Jadi teu meunang ngalengkahan syariat, kudu make syariat bae. Mentak indah jasa lamun baheula urang belajar syahadat di Makolot. Nah, bangsa Haji Royani, Teki Royani belajar syahadatna di Makolotna, di Bapakolotna baheula. Aya kieu kan? Ari rukun Islam eta aya 5 belajar rukun Islam gitu lain syahadat. 1 syahadat, 2 salat, 3 zakat, 4 puasa, 5 munggah haji, lamun kawasa tur aman di jalan. Aya geus gituan kan? Aya geus gituan urang baheula mah. Kuari mah eueuh. Kuari mah eueuh. Barang kieu Golkar nu magahan eueuh kitu. Heran. Baheula mah takos kitu tah. Ari gande. Hari rukun Islam eta aya 5, 1 syahadat, 2 salat, 3 zakat, 4 puasa, 5 munggah haji, lamun kawasa tur aman di jalanna. Aya kos kituan baheula mah tah. Keur ieu mah urang saomong-omongna we barang dibukaan ku kula di kitabna jijah heueuh horenganan. Eta dihijikeun ku kolot baheula mah. Nu mantak ulah kaget lamun Kiai Jaeni benda kerap nyana mah geus teu ngawajibkeun ka Mekah. Kula waktu masantren di Garut, Abah almarhum osok ngajak ka Kiai Garut, zarah ka Cirebon, ka Mama Jaini benda kerep mumpung aya. Sakali ke selang 2 tahun ke Garut deui, berangkat deui ka Garut aya keneh Mama Jaini. Salah sahiji obrolanana teu wajib ka Mekah cek Mama Jaini. Didinya ngobrol para kiai, kula mah budak pan harita ngadengekeun bae kiai nu mantak teu wajib kunaon kiai pan teu aman di jalana. Maksudna teu aman jatuh perang, oh lain perang cek Jaini teh eta pamarentah nyieun teu aman ka rakyat sebab ari kuduna mah meureun 10 juta kunaon jadi di 15 juta tah eta teu aman di jalanan. Mantep eta kos gitu. Mantak kuari mah leuwih teu aman sebenarnya mah. Teu aman jasa 1 jiwa 1 juta di zaman Pak Harto naik 2 juta. Kuari bejana geus 3 juta. Terkumpullah kuari dana sosial teh ya. Sabaraha triliun kana Haji Agus? Nyana nu nyahoan tah. Ber 70 triliun. Coba mun dibikeun ka urang curug. Aju pakai muli cendol guyang urang diri 70 triliun Gusti Allah nu agung. Masya Allah. Dek dikamanakeun eta duit? Encan anu di kabupaten, encan anu aya di provinsi. Eta lah Mama Jaini mah nyaritakeun teu aman di jalana. Nu teu penting dipuatkeun ka dinya. Ahli tasawuf, ahli Allah nu bisa hiber daekeun ka Mekah melalui kos kitu. Ieu keur carita perbandingan jelema urang anu bodoh jeung batur nu pinter. Dina rukun Islam ngabahasakeun mun kawasa tur aman di jalana horenganan lain peperangan bae, termasuk aya korupsi-korupsi di jamaah haji. Eta termasuk teu aman di jalana kos kitu. Horeng jalan sugan teh jalan kapal, horeng jalan eta tah. Atuh coba bae bayangkeun nini-nini jeung aki-aki hayang ka Mekah ngajual buruan, ngajual embe, ngajual kotok jeung anak-anakna. Kunaon depag anu buncir beteungna. Sedih jasa nini-nini mah ngajual anak kotok ayeuna meuli mio.
mun kurang tah tu aman di jalan kos gitu. Nah iyalah jelema lamun bisa hiber ke Mekah kemudian encan daftar haji secara syariat tetap nyana can gugur uhdatul amrina tetap bae di akhirat bakal ditanya ketika nyana geus istitoah dan lumantak ulah pakai main-main ibadah haji mah lantaran bener-bener ngagugurkeun uhdatil amri. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, mun urang nyaritakeun jelema nu luhur pangkatna bisa hiber kos Maulana Hasanuddin. Syekh Maulana Hasanuddin teh dibawa ku Syekh Syarif Hidayatullah ka Mekah, diasupkeun ka dieu ka kantongna. Ayo ka Mekah hiber. Urang nyarita hiberan gitu asa di alam mana gitunya. Sebab urang mah boro-boro hiber naik angkot teh betus deui sial. Boro-boro hiber. Aduh. Iya, Maulana Hasanuddin datang dari itu ditawajuhan cuman 3 la ilaha illallah ulah napas dikeluarkan ku Syarif hiber dibaca punyana 3 la ilaha illallah di Mekah hiber datang ke Banten. Mantap coba ente kuari geus beres pengajian geus perem maca la ilaha illallah coba kikituan kabehan kikituan cek polisi dihareup udah aredan kabeh tah naon tuh ieu bareng ngaji di Ki Uci jadi aredan kieu ieu mah keur carita Syekh Maulana Hasanuddin bisa hiber hebat amat urang mah nyarita hebatna doang lalakonna heula emang kumaha Syekh Syarif Hidayatullah bapak Syekh Maulana Hasanuddin ngutus Syekh Maulana Hasanuddin ke Banten. Begitu datang ke Banten Syekh Maulana Hasanuddin ngisingna sabulan sakali, pamajikanana ngisingna saminggu sakali. Coba panjikan Rusdi ngising per menit, semenit ngising semenit ngising dikira maca Qur'ana tuh bae aku ngising bae tak batur basa minggu sakali ngisingna zikir ka Allah, baca Quran ka Gusti Allah, tafakkur muraqabah ka Gusti Allah. Cek Maulana Hasanuddin ka pamajikanana deuk iraha ibadah lah ngising saminggu sakali. Hei, cek nya teh lain ibadah kos kitu mah. Ta eta teh diomong kitu ku salaki ditingkatkeun jadi sabulan sakali ngisingna pamajikanana. Syekh Maulana Hasanuddin genep bulan sakali. Nu mantak begitu nyaritakeun hiber kaharti atuh. Coba bangsa Tatang berat ku beuteng pan. Deuk hiber kumaha atuh? Atuh komo ieu mah ieu. Wah. Anu mantak deuk kalaliber kumaha urang. Masyaallah hese urang bade hiber teh lantaran di mana bae dahar nginum kurang dahar bae haju bae mata kicep. Wah ieu budak asana teu kudu tembak paeh ieu budak. Orang jaritakeun hiber Syekh Maulana Hasanuddin pantes lantaran teu dahar teu nginum hiber teh ya ampang pamajikanna sabulan sakali. Pamajikan urang lamun diomong ku urang we sia dahar bae wayahna atuh sakali sapoe sakali atuh daharna ulah hayoh bae asana lain masalah pae pepegatan kalah ekos kieu mah mending balik bae ja abah ya keneh. Syekh Maulana Hasanuddin pamajikanana diomong gitu nurut ka salaki kunaon pamajikan urang haju ngabiringan teu nurut ka salaki heran jasa. Masya Allah nan mantak lamun boga pamajikan teu nurut di bawah ibadah neangan deui nyandung asa demo besar-besaran. Da ieu mah geus ulah carita kos kitu urang tingkatkeun bae ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala eta majang sakadar barometer bebe horenganan lain lakon nu mantak ditaluturkeun ge dizarahan datang ka ayeuna horeng teu sambarangan. Masya Allah lain lalagaan horenganan ibadah encan dicaritakeun tentang nyebrang di lautna encan dicaritakeun tentang balap jeung Syarif Hidayatullahna jeung abah balap jangan mah jeung kolotna ge ayo urang paheula-heula ka Cirebon cek abahna so amat sia. Ah itu saya sepir anak, anak tinggal anak, cikana ada lain deui kuari mah. Jadi bisa diukur ku Syekh Maulana Hasanuddin. Ieu mah keur carita batur nu laluhur istimewa jasa.
Nah gitulah batur ibadah tah urang mah ulah nyaritakeun zuhudna qanaahna jeung tapana hiji bae urang sebagai kiai sebagai ustad sebagai tokoh agama hiji bae tapa ulah ngadahar duit pamere pamarentah sakitu geus hebat jasa sakitu geus hebat jasa ulah ngajukeun proposal ieu geus sakitu geus boh hiber bae pokona mah geus tak iya di akhir zaman orang nyaritakeun Syekh Maulana Hasan Urid nyaritakeun Syekh Maulana Yusuf emang kumaha gitu lain lalagaan ibadahna geus luhur teuing ka mah urang mah kuari ulah ngadahar duit ti pamarentah bae geus jadi wali teh budak coba pangnangankeun di Curug coba tuh cenah maju sentimen dasarna geus ngaueuhkeun ti heula bae ye sok sambarangan taya geus urang udah pake lalagaan sebab kabelah dituna ieu makin ciut agama sebab hiji mahmudul maqasidil waro dina alfiyah pan geus dijelaskeun beuki Ibnu Malik pohara jasa pan betna eta ka mahmudul maqasidil waro anu terpuji maqasidna adalah waro teh apik kalau urang geus apik bakal katempo kabelah dituna si iki sasalaman ku dua bae katempo silih toel sasalaman atuh katempo haju ngarenjak kitu teh budak asana aya meureun rasaan tuh bakal katempo urangna ulah hayang luhur tapi urangna apik sesuai jeung aturan Allah diangkatlah derajat ku Gusti Allah ilmuna akur amil ilmuna akur jurumiyah ilmuna akur fathul muin ilmuna akur muntajwid dama tapi kunaon sih dengungna lain sebab eueuhna naonan di jero hate hiji Allah subhanahu wa ta'ala nah di akhir zaman kuari hese jasa belah kamari urang di zaman abah urang di dia di Cilongok atau petok-petok di aya abah di kulon di itu aya abuya belah dituna aya Ki Bustomi di Garutna atau aya guru kula mama ajengan imam di Cirebon aya keneh Ceng Kodir anu masih keneh ararapik kabelah Jawa Tengah na Jawa Timurna teu kudu dicaritakeun lah loba ret eta geus dipundut ku Gusti Allah kuari zaman urang zaman anu sakieu ilmu nama kitu-kitu keneh sabenerna mah da teu jauh ti Riyad Takrif Fathul Muin Fathul Wahab itna eta bae ilmuna alatna atuh teu jauh amil jurumiyah sorof atuh alfiyah johar maknun mantek sakikituna bae usul fikihna ge teu jauh waraqat goyatul usul jamul jawab teu jauh ti eta mun urang nyaritakeun komentar-komentar secara ilmiah jaragu anu ayeuna tibatan nu kamari rarasaan mah tapi kunaon atuh nu kamari sakitu hararebatna mun kula nyaritakeun almarhum abah bae pernah kabolosan naon gitu ngaran ngomong asa di mana pohoan yana ngomong keur babarengan jeung Gus Dur jeung Abuya eta poho meureun yana kitu keneh Abuya pernah ngomong poho lamun teu poho mah moal nu kos kitu mah moal diomong-omongkeun eta kunaon eta kuwaro apik teu araya lah ulama-ulama eta tinggal urang jol ieu kiai ngeridit jol ieu ngajukeun proposal jol ieu minta sumbangan ti bupati jol ieu marah-marah lantaran proposalna can turun-turun jol ieu ieu mana batur ieu ngajina mah jarago nah gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah neangan nu apik lah nu hese eta teh geus hiberan sebenarnya mah tinggal daekna doang masyaallah lamun baheula aya jelema nu neangan Ki Musa balik ti Mekah urang Bandung teu balik ka Mekah teu balik ka Bandung neangan Haji Musa di alamatna aya urang Kedung Dalem kaget Musa mana ieu eueuh nu ka Mekah ngaran Musa ditangsongkeun Musa ieu lain sakiana Musa aya Haji Musa itu tuh lain coba Musa itu lain aya geja Musa nu tilok keluar coba iya bawa kadinya langsung ke tangkeupannya yuk caknya teh bener urang lembur Kedung Dalem kaget kabeh artina jam Musa eta mah teu ka mamana tapi kunaon nya kapanggih di Mekah malah nuduhkeun malah mere ieu mere itu
deket horeng Mekah ngan salengkah bagi jelema anu geus deket jeung Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah ya Rabbi, urang deketkeun diri urang ka Gusti Allah lantaran aya kieu. Deket ka Gusti Allah mah aya urang cicing di dieu di curug tapi hate aya di hareupeun Baitullah. Aya jelema di hareupeun Baitullah tapi hatena aya di lembur. Pan blood eta. Urang mah di dieu ku ari hate aya di Baitullah bagus. Tapi aya nu di hareupeun Baitullah hatena di eneng. Ingat ka eneng, ingat ka kebo. Teh jauh jasa di hareupeun Baitullah. Berangkat nyebrang. Nah, lamun geus deukeut ka Gusti Allah di mana bae? Di lembur uyeuh urang ingat ka Allah, di Mekah ka Allah, di Madinah ka Allah, dek di gunung ka Allah, dek di leuweung ka Allah, dek di nu rame ka Allah. Hiji be Allah. Nu mantak biasa bae menghadapi situasi jeung kondisi kumaha bae ija Allah mah eta keneh geus teu gimbir teu naon la khaufun alaihim walahum yahzanun. Nah intina para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, urusan ka Mekah adalah panggilan Allah nomor kahiji. Nomor kadua na masalah ka Mekah masalah taat ka Gusti Allah geus teu kudu ka Mekah urang taat bae ka Gusti Allah geus puguh nu ka Mekah mah keur dipanggil bakal jadi tamu Allah. Urang nu henteu ka Mekah tetep ngadeketkeun diri ka Gusti Allah sarua bae, hanya bedana lantarannya nama istitaah aya panggilan. Urang anu henteu istitaah deketkeun diri urang ka Gusti Allah sarua bae dengan cara maca Al-Qur'anul Karim tengah peti, zikir ka Gusti Allah, tafakkur ka Gusti Allah. Yu urang taqarrub dedeketan ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Fasilitas nu aya di urang, ilmu jangan deketkeun diri ka Gusti Allah, tanaga jangan deketkeun diri urang ka Gusti Allah, harta jangan deketkeun diri urang ka Gusti Allah, wawasan jangan deketkeun diri urang ka Gusti Allah. Yakni seluruh fasilitas pamere Gusti Allah urang pake dedeketan ka Gusti Allah Subhanahu wa taala.